Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana we ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyana hiji jejer carios pusaka gaib bagian anu kaopat dinten ayeuna teh baraya. Anca garapan dongeng Sunda anu katunda waktos dina wengi kamari. Pami telepat mah tos dugikeun ka santana nuju ngawangkong di payeuneun sagaranya di sisi basisir baraya sareng si Ocim. Nuju nyarioskeun sepuhna tos dugikeun ka dinya. Mudah-mudahan ieu carios sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti mang ieu. Tu kali ti kitu mangahaturkeun nuhun kana parantos itunya ngadaruakeun ka emang sing sehat sing panjang yuswa amin ya rabbal alamin. Mugi eta doa teh diijabah ku Gusti nya baraya. Pada semang tiasa keneh midangkeun dongeng Sunda anu salawasna diantos ku baraya sadayana. Paparenan kakiatan kemudahan kalancaran sanes kanten. Pon kitu deui bara Sunda sadayana sami anu kadangukeunana oge sing aya dina kamuliaan kaberkahan nya baraya. Dimudahkeun rezekina terus digampangkeun sagarupi permasalahanana. Itu panginten. Urang mah ayeuna dina ieu carios teh tanapi dina pidangan dongeng teh urang milarian baraya we nya. Baraya milarian wargi. Itu sepados namih baraya namih wargi mah raos di mana-mana oge. Subanga baraya anca garapan dongeng kumang jadi kajangkeun deui kintun-kintuna mah kanggo anu caket sareng anu tebihna oge anu parantos subscribe, like, komen dina channel mang ieu. Pados tanyang kolong ting kana waktos jejer carios pusaka gaib masih karangan emang kumang sejadi lajengkeun deui wirujeng ngadangukeun. Nyangana kira-kirana korot ilaing moal kaberatan lamun inung kuring milu nyiruk di makolot ilaing keur samentara macim ceuk santana. Wah make jeung kaberatan sagala nya atoh we kolot uing mah keun engke uing nu ngomongna ka kolot uing mah ilaing mah nyaho beres we datang tunang ngijinan kolot uing duanana oge bejong-bejong sementara ada nek sementahun oge teu nanaon atoh ceuk si Ocim. Nya nuhun atuh lamun ilaing rek ngabantu ka kuring macim temal santana. Nyah tenang lah pokona mah kumaha uing eta mah ceuk si Ocim bari nyau kana ombak sagara nu keur silih udag jeung pada baturna. Ayeuna mah aya tu urang ka leuweung teh Acim urang maro manuk sugana aya manuk anu rada gede nu bisa dibawa balik ku ilaing ceuk santana ajak moro ka si Ocim. Nya heto an bisi engke uing balikna ka buritan uing rek milu monok we di ilaingnya aya ngajaran nah kumaha rasana ari kangaranan sare di jero guha teh ceuk si Ocim. Nya kumaha ilaing we bisi rek monok mah temal santana bari cangkat tina diukna. Pon kitu deui si Ocim sarua mahena oge geus kitu anu duaan tuluy laleumpang muru ngaler malipir kana gawir anu aya di beken caeuna sagara. Ombak sagara nu keur silih udag jeung sing cilegur katenjona kudu duaan mah tina saluhureun gawir mun istuning matak waas sing sililikna cai nu keur lompatan ka sisi sagara sing porelak katojo ku panon poe geleger geleger sora ombak sagara anu nenggaran kana batu cadas
kadenge deui sing geleger beuki lila nu duaan beuki maju ka kaler beuki ngajauhan ti tempat anu tadi teu sawatara lila ti harita antukna gog anu duaan geus anyog deui ka leuweung anu aya di tebeh kalereun eta sagara. Suara manuk mimiti kadarenge meuni gandeng recet patemalan jeung pada baturna. Timimiti manuk anu leutik tuk nempikeun ka manuk anu gede kabeh araya di dinya. Maklum kangaranan leuweung anu tara kasabab pisan ku jalma. Jadi sakabeh sasatoan anu aya di dinya mah masih keneh loba sabab tara dialaan ku jalma. Atuh sajabana ti kitu leuweungna oge kerep deui. Jadi matak betah ari keur sato-sato anu caricing di dinya mah. Reg anu duaan ka tenyo ngarereunkeun heula lengkahna. Tuluna renjoan kana manuk nu keur aleuntreup dina saluhureun dahan kai. Teu lila ti harita pokadenge si Ocim anu nyarita ka santana. Nah di mana ngalah manukna san? Ceuk si Ocim nanya ka santana. Si Ocim mah nyebutna ka santana teh san we manehna mah. Kuring marek kata tebeh ditu nya Cim. Atuh ilaing di dieu weh merona. Ngan kade ulah rek ka mana sabab lain kuna naon. Bisi kalangsu ilaingna. Teh mal santana. Nya toh, uing mah di dieu weh nya. Teh mal si Ocim bari ngaluarkeun sumpitna kituna teh. Tina sajeroan balik bajuna. Ari santana manehna mah tuluy ngaleos ti dinya. Muru ka tempat anu rada jero. Sanggeus santana manggihan ka tempat anu rada merenah. Manehna tuluy tanggah ka luhur. Nempoan kana manuk nu sakira-kirana. Rek diala ku manehna. Breh ku santana katenyo. Dina dahan kai anu rada gede aya manuk nu keur anyeceuleuh. Bari macokan ka dahan kai. Lah kadalah geuningan. Aya manuk jeung kaparengan rada gede eta manuk teh. Tapi mun alus kitu buluna oge. Asa ku kakaraeun aing mah nanyo manuk kawas kitu. Ceuk keurentes hatena santana. Bari ngadeuketan kana eta manuk. Sanggeus aya di sahanapeuna reg santana ngaraneg. Tuluy ngalempeng sumpitna diarahkeun kana awakna eta manuk. Sanggeus meunang ngalalebah. Ceprot, sumpit ditiup ku santana. Pelesat anak sumpit anu aya di sajerona eta sumpit. Mendingan pelesat kaluar. Nyuruwuk kana dadana eta manuk. Ari manuk nu keur didodohona ku santana. Mana sigan geus apaleun lamun manehna teh keur didodoho ku santana. Geleber eta manuk teh hiber ti dinya. Muru kana udahan anu hijina deui. Plos anak sumpitna santana teu keuna kana awakna manuk. Milepas ka satukangeuna. Nyipat kana daun. Parawak daun soek. Santana mana tuluy ngeceng deui kana eta manuk. Teu lila ceprot. Sumpit geus ditiupkeun deui ku santana. Pelesat anak sumpitna kaluar tina liang sumpit. Nyuruwuk kana awakna manuk anu tadi. Barang rekeuna geleber eta manuk teh hiber deui. Plos anak sumpitna santana nyamos ngakan angin. Renghap santana ngarenghap heula. Narik napas jerona. Teu lila pokadenge manehna nyarita sorangan. Nah kunaonnya tara-tara ti sasarina ieu teh. Anak sumpit aing bet milepas teu ngeunaan kana awakna eta manuk. Jeung aneh eta manuk teh. Sika nu apaleun lamun manehna keur didoho ku aing. Hayang nyaho ah. Sakali deui dek disumpit teh ku aing mah sia. Ceuk santana bari tuluy tanggah ka luhur. Nenyo kana manuk nu geus euntreub deui dina dahan anu sejena.
Ari rupa buluna eta manuk lumayan alus, matak lebar lamun dibelem teh mah. Tina buukna eta manuk aya warna coklat keemasan. Ari bulu dina awakna warna beureum jeung hejo caruluk. Gedena lumayan, aya we meureunan sagede manuk koreak wae mah. Santana manehna mimiti ngalempeng deui sumpitna kana awakna eta manuk. Sanggeus dirasa lempeng, ceprot santana niupkeun deui sumpitna. Anak sumpit geus ngapelesat kaluar tina jero sumpit, nyurug kana awakna manuk nu keur anyeucleu dina dahan kai. Tapi samemeh nepi anak sumpitna santana kana eta manuk, geleber manuk hiber deui tuluy ngalayang awakna ka handap, mubus kana rungkun. Santana tadi antep tuluy diudag kana rungkun tempat tadi nyusupna manuk. Sanggeus aya dina rungkun, santana tuluy dikorehan eta rungkun teh barjeng disingkaban kituna teh, sabab bisi we cenah keur nyumput di jerona. Tapi sanggeus meunang sabaraha lila di teangan, anger eta manuk teh teu kapanggih. Padahal kapanan jelas tadi mah kadinya pisan nyusupna eta manuk teh. Teu lila pok kadenge santana nyarita, aneh kamana leosna manuk teh nya. Kapanan tadi mah sidik mubusna teh kana rungkun anu ieu, tapi nah di teangan teh eueuh kana rungkun anu bihareupna kitu. Ceuk santana bari leumpang kana rungkun anu aya di tabay hareupna, tuluy dikorehan eta rungkun teh. Barang santana manehna keur jongjon ngorehan kana rungkun, tina balik kai anu gede anu aya di satukangeunna santana, nyola saurang awewe anu kaluar ti dinya, nangtung bari melongkeun ka santana anu keur nitenan kana rungkun. Eta awewe teh katanyona mah masih ngorak keneh, rupana mantes ari pakeanana mah sarua we kawas urang jalma. Buukna hideung semu pirang kamasan, panon manehna tuluy mencrong ka santana. Ari santana nu harita keur anteng ngorehan kana rungkun, manehna mah teu apaleun lamun di satukangeun manehna teh aya jalma nu keur nangtung bari melongkeun ka manehna. Teu lepok kadenge eta awewe teh nyarita ka santana, "Keur neangan naon anjeun?" Cek eta awewe nanya ka santana keur nongkongan ka manehna. Ari santana barang manehna ngadenge suara awewe nu keur nyarita di satukangeun manehna. Santana mending ngarenyag sabab satengah kagebah. Santana tuluy malikeun awakna ka tukang. Breh ku manehna katenyok lamun di satukangeun manehna teh aya saurang awewe keur nangtung bari mencrongkeun ka manehna. Keur sajongjonan mah santana ngahulang barang nanyok kitu teh. Sabna hati mana cenah datangna eta awewe teh, jol aya keur nangtung di dinya. Da tadina mah eueuh jeung eueuh deui sasaha. Kita tadi oge di leuweung eta teh ari lain dirina mah jeung si Ocim. "Kang, nuju milari naon di dieu?" "Nuju milari abdi nya." Ceuk eta awewe ngajak nyarita deui ka santana bari jeung ditungtungan ku imut. "Keheula sakedap nyai, dupi nyai teh saha? Sareng naha bet aya di dieu di tengah leuweung alas bandawasa anu sakieu harah-raheunana kapanan? Sareng tebih ka ditu ka dieu nah nuju naon nyai di dieu teh?" Tema santana bari malik nanya ka eta awewe, "Kapan abdi anu nuju dipilarian ku akang teh?" Tema eta awewe, "Nuju dipilarian kumaha maksudna nyai? Asa teh acan kahartos ku akang mah, sabab urang teh tepang oge kakara kapanan."
Jeung Santana bari mencrong kana rupana eta awewe keur nangtung tepati jauh ti manehna. Ari eta awewe tuluy leumpang nyampeurkeun ka Santana. Santana manehna mangan saukur ngajanteng we bari jeung mencrong kana beungeutna eta awewe. Sanggeus deukeut pok kadenge deui awewe teh nyarita. Kieu Kang, ari anu salaresna mah supados ku akangna kahartos. Abdi teh manuk anu tadi lebet kana ieu rungkun anu ayeuna nuju dipelerean ku akang. Tah kitu, Ceuk eta awewe. Santana mana jadi bingung ngadenge kitu teh. Colohok mata buncelik. Loba sapiraku cenah aya manuk make jeung bisa robah jirim sagala rupa jadi manusia. Ini asa dina dongeng. Tapi teu lilapok kadenge Santana nyarita. Nah nya anu name disebatkeun ku Nyai teh. Tanya Santana. muhun Kang, nanging teu langkung akang eta mah. Kumaha saena akang? Bade percanten mangga atuh pamih henteu oge teu sawios. Ceuk eta awewe. Ari kanggo akang mah masih percanten teu percanten keneh ieu teh Nyai. Percanten aku margi memang akang teh nuju milarian manuk anu nyusup kana ieu rungkun. Atuh name saur Nyai, pami Nyai teh manuk anu nuju dipilarian ku akang. Hartosna Nyai teh terang. Pami akang teh nuju milarian eta manuk. Atuh nu janten teu percantenna. Nah piraku Nyai tiasa robih jirimna janten manuk. Asa dina dongeng mangnana akang mah ngupingna oge Nyai. Nah saha ari Nyai teh? Sareng anu ti mana? Tanya Santana. Ayeuna mah urang calik heula we Kang. Dina sanapeun tangkal kahi geura. Supados raos nyariosna. Temal eta awewe anu katelahna layung manik. Bari leumpang nyampeurkeun kana sanapeun tangkal kai. Geus kitu gek manehna diuk dina saluhureun akar tangkal anu gede. Dituturkeun ku Santana. Gek Santana oge diuk dina akar disagedengeun layung manik. Teu lila bok layung manik kadenge deui nyarita ka Santana. Kieu Kang, supados ka akangna teh janten bingung mah. Nami abdi teh layung manik. Asal ti nagri Malaka anu aya di wewengkon Ileuweung. Abdi ti karajaan bangsa Demit. Wong jirim abdi sami kawas akang jalmi. Ngan benten alam hungkul. Salami akang sok lebet ka Ileuweung. Akang ku abdi sok diperhatoskeun. Pami akang teh sok ngalaan manuk di Ileuweung. Mung ku akang mah tangtos moal terang. Pami ku abdi salami ieu diperhatoskeun. Kumargi akang teh acan tiasa ninggal ka abdi. Nya cariosna mah abdi teh katarik, kataji, kapentang asmara ku akang. Teras abdi ngemut nah kumaha carana sangkan abdi tiasa tepang. Jonghok sareng acak akang kieu. Nya abdi ngajirim heula janten manuk supados tiasa nepangan ka akang. Kumargi pami abdi teh ngajirim heula janten manuk anu aya di alam akang. Jirim abdi moal tiasa katinggal ku akang. Kajabi pami akang tos tiasa ninggal mah ka bangsa abdi. Atuh abdi ge meureunan teu kedah ngajirim heula janten manuk. Ya tadi teh abdi ngajirim heula janten manuk anu nuju dipilarian ku akang. Tah kitu Kang. Ceuk layung manik. Kitu nya Nyai. Janten Nyai teh ti nagri Malaka anu aya di Ileuweung. Nami Nyai layung manik. Kitu panginten? Tanya Santana. Bari ngareret ka layung manik nu keur diuk di beh kencaeun manehna. Muhun Kang,
Tema layung manik bari mencrong kana beungeutna Santana. Janten kitunya Nyai. Tupina salera Nyai anu aya di nagri Nyai sareng anu ayeuna nuju aya di paeneun Akang. Nah sami wae atanapi kumaha? Ceuk Santana. Sami Kang, teu aya bentena. Nu ngabentenkeunana mah mung saukur kayaan nagrina hungkul. Tah kitu. Tema layung manik. Mohon nuhun pami kitu mah. Janten Akangna terang sareng nami rencang kanggo ka Akangna. Nepangkeun atuh Akang Santana Nyai. Ceuk Santana bari ngasongkeun leungeun ka tuhuna ka layung manik, ajak salaman heula kituna teh. Kap ku layung manik ditampanan. Hatur nuhun Kang Santana. Tepangkeun abdi layung manik Kang. Tema layung manik bari neuteup kana beungeutna Santana. Mohon nuhun Nyai. Sanes pami kitu mah Akang teh bade nyuhunkeun dihapunten ka Nyai. Tehna salami ieu tos kumaha wantun ngalaan manuk ka ieu leuweung. Sabab ari manawi teh teu aya anu ngantosanana. Ceuk Santana. Teu sawios Kang. Margi pami manuk sareng sadayana sato anu area di dieu mah sanes nu abdi. Mangga teh teuing made diala mah. Komo bari jeung dituang. Ulah sotengan saukur dibinasa. Bari sareng teu dikukumaha. Kapan lepat pami kitu mah? Tema layung manik. Mohon Nyai, leres pisan eta cariosan teh. Tah ayeuna mah kumargi tos majeng kasonten ieu teh. Akang sanes kirang sono. Akang mah bade teras bangsur heula we. Kumargi Akang ge nyanak rencang ka ditu Nyai. Anjeunna nuju ngantosan dipalih ditu. Atuh mugi sanes waktos urang sing tiasa ditepangkeun deui. Ceuk Santana. Muhun, mangga Kang. Bilih bade teras uih mah. Tema layung manik. Sanes Nyai. Sateu acana Akang angkat teh dieu. Akang teh bade tumaros heula ka Nyai. Ceuk Santana. Mangga. Bade naroskeun naon Kang? Tema layung manik. Kieu Nyai. Kumaha pami sawaktos-waktos Akang hayong tiasa nepangan deui ka Nyai. Tah kitu Nyai. Tanya Santana. Mana oge geus mimiti ngarasa kataji ku kageulisanana layung manik. Gampang perkawis eta mah Kang. Pami henteu abdi anu nepangan ka Akang. Ku Akang sambat we nami abdi. Abdi tangtos sumping ka Akang. Sanaos di mana wae ayana. Tema layung manik. Kitunya Nyai. Mohon nuhun atuh pami kitu mah. Ku Akang ayeuna dikantun heula nya Nyai. Ceuk Santana bari cengkat tina diukna. Muhun, mangga Kang. Wilujeng. Ceuk layung manik bari jeung toleh imut kituna teh. Geus kitu Santana cengkat tina diukna. Tuluy ngaleos ninggalkeun layung manik nu keur diuk sorangan dina sanapeun tangkal kai. Sanggeus Santana rada jauh di tempat eta. Les jirim layung manik nyiles tina tempat tiukna. Leungit lebih ilang tanpa karana. Malah mate tapak-tapakna acan. Teuing ka mana leosna. Kocapkeun ayeuna Santana baraya nu keur leumpang murung ngidul rek nyamperkeun deui ka si Ocim. Hari si Ocim manehna katenyo harita teh keur diuk sorangan dina sanapeun tangkal kai. Kencaeun manehna ngagoler manuk 2 siki anu lumayan garede. Digolerkeun dina saluhureun jukut. Teu lila kurunyung ka dinya aya nu datang
nyatana Santana. Pok kadenge Santana nyarita kasih Acim. Ayah Cim, kurang tuluy balik deh nama. Sabab geus maju ka sore kapanan ieu teh. Bisi kaburu kapentingan ting di dieu. Cek Santana. Nya, hayu San. Tembal si Acim balik cangkat tina diukna. Geus kitu, anu duaan singna leos cidinya. Ninggalkeun eta leuweung rek kadon marulang deui ka tempat cicingna Santana. Sajroning lempang teh kadenge si Acim anu nyarita ka Santana. Nah, lain mah teka tenyong ngajengjing manuk San. Tara-tara ning biasana oge tara lemor. Sok aya weh manuk nu dibawa. Karek-karek sasiki-sasiki wae mah. Tanya si Acim. Nanyakeun manuk ka Santana. Poe nama sigana wae keur apes beunang Cim kuring teh. Sabab hiji oge manuk anu beunang ku kuring. Tema Santana. Bajing tengah bejakeun ka si Acim mah. Lamun manehna teh geus panggih jeung layung manik di negeri Malaka. Kitunya. Ohnya teu naon atoh ari kitu mah. An kapanan biasana masok mawa. Tapi kon we dah wing menang 2 siki ya. Urang belum hiji ewangnya. Mata kenah gerah. Cek si Acim. Nya, kumaha dena lain we Cim. Tema Santana. Bari tuluy lempang murung idul. Rek balik deui ka guha. Dipirik ku gelebugna angin sagara. Jeung sing celegurna ombak anu nenggaran kana batu cadas. Jag urang tuna heula baraya. Lampahanana Santana jeung si Acim. Nu keur balik deui ka guha. Urang tuna dihanyuang siam, urang teuneun dihandelem sieum. Paragi nyokot ningalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Ayeuna urang ngaguar carita anu anyar. Anu haya di hiji lemur. Ari eta lemur teh katelahna lemur Sangkuni. Anu masih tepati jauh keneh ari lemur ti Cioncom. Ayana eta lemur beh keduleun lemur Cioncom. Harita kira wanci rumangsang. Eta kurang leuwihna jam 8-an isuk-isuk. Eta lemur keur diayakeun sawalaan di balai desa. Pangurus anu araya di dinya jeung sakabeh wargana katenyo keur ngarariung. Rek nyawalakeun perkara keamanan jeung kanyamanan anu aya di eta lemur. Malah mah kisah benih oge salaku tokoh masyarakat anu aya di dinya. Manehna milu hadir kana eta riungan teh. Sanggeus sakabeh warga dialangkir ku para pangurus lemur daratang kadinya. Dilapok kadenge suratua kampung anu nyarita ka wargana. Baraya sakabeh pon kitu deui pangurus lemur anu area di dieu. Sim kuring kacedangan nuhunkeunana yuh kana kasumpinganana bapak-bapak oge para pamuda anu area di lemur. Tupangna baraya sakabeh dialangkir ku kuring ka dieu dina poe ayeuna. Taya deui lintang rek ngabadamikeun masalah keamanan jeung kanyamanan anu aya patula-patalina jeung lemur urang. Sabab geus pada dikanyahokeun kapanan ku sararea oge. Dan aku ayeuna mah kalamur anu sejena teh geus mimiti loba deui garong anu ngararanyah. Tah ku kituna Acida eueuh salah na lamun ayeuna urang mimiti dihayakeun deui di lemur urang teh. Keamanan anu leuwih ketat pikeun ngajaga ieu lemur tina sagala kamungkinan anu baris tumiba ka lemur urang. Jadi maksud kuring teh urang ayeuna ulah kajongjonan teuing ku geus ngadenge beja sarupa kieu. Malah mah urang kudu sing leuwih ningkatkeun kana kawaspadaan. Sedangkan lemur urang teu kawas lemur anu sejena. Ketika bisa diranyah ku garong kapanan. Sabab sanu nyaho atuh. Isi wae suk pageto mah eta garong teh. Raranyahna ka lemur urang.
Tatu ku kituna kuring umaja ka sakabeh warga lemur sangkan leuwih ngahangkeutkeun deui kana keamanan anu aya di ieu lemur yeuh. Kitu maksud kuring teh. Tanah kira-kirana satuju lamun ti mimiti puting ayeuna. Kurang leuwih dihangkeutkeun deui keamanan jeung kanyamanan ieu lemur. Jadi anu satatina biasana ngaronda dina sapeutingna teh ngan saukur tujuhan. Tah kumaha lamun mimiti puting ayeuna mah. Ngaronda teh urang tambahan we jadi 15 urang. Marah ieu lemur bisa kaloris kabeh dina sapeuting-sapeutingna teh. Tah kitu maksud jeung tujuanna kuring pangna ngangkir ka baraya sakabeh teh. Nah kumaha satuju atawa henteu lamun dina sapeutingna rona teh urang ditambahan we. Ceuk tua kampung nyarita ka wargana anu keur haladir di dinya. Atuh meni reang saur manuk baraya. Mangga ngiringan we cenah tua kampung. Kumaha saena teh mah jalma nu keur area di dinya. Oh nya anu ari kitu mah. Atuh engke keur pamagian tugas ngaronda nama. Baris diaturna teh ku Pak RT meureunnya. Ceuk tua kampung bari ngaret ka Pak RT. Keur diuk bari sila tebeh katuhun maneh. Mohon mangga tua kampung. Teh mah RT. Tah tu ayeuna bisi aya nu rek ditanyakeun mah sok we ulah rek sasa. Tak ulah rek era-era. Ceuk tua kampung nanya ka wargana bari rutet kitu nanti. Ya tua kampung. Kuring marek nanya ieu teh. Nasaha kira-kirana eta gegedugna anu geus jadi komplotan eta garong teh tua kampung. Ceuk Mang Sarman nanya ka tua kampung. Bari jeung ngageplek ududna kitu nanti dina bibirna. Kuring ieu ari persisna mah teu apal Mang Sarman. Mancek salenting angin bawaning beja mah. Ceuk anu geus kungsi kararanyah. Eta komplotan garong teh dipimpinna ku Ki Barong cenah mah. Nya teuing ari caricingna di mana-dimanana mah. Kuring itu aja teu nyaho. Ari nu sakaapal kuring mah nya kitu we. Terus sajabana ti kitu anak buahna oge loba gajana mah. Jeung lumayan pangartina oge eta Ki Barong teh. Malah mah teu teurak ku pakarang sagala rupa cenah mawakna teh. Tah kitu Mang Sarman. Teh mah tua kampung. Bah, kutaan teh kitu nya tua kampung. Atuh lumayan bang halamun kitu mah. Keur maruhkeunana oge meureunan. Ceuk Mang Sarman. Nya ari ku kituna mah Mang Sarman. Anca ti gedena atuh ari ku bebarengan mah piraku we. Beureunan mahna oge bisa disinghareupan ku urangna. Teh mah tua kampung. Ari kisah benih barang manehna ngadenge ngaran Ki Barong disebut ku tua kampung. Manehna mending ngarenjang. Sabab asa apa cenah kaeta jalma teh. Kanu ngaranna Ki Barong mah anu baheula kungsi sapaguron jeung manehna. Ngan kusabab ari kisah benih mah teu kababawa nu sejena. Teu biung kana urusanna Ki Barong jeung pada baturna. Jadi aman we ai keur manehna mah masalah. Kisah benih satuntasna harita ku guru cenah jadi guruna. Anu katelahna Abah Gober. Manehna mah tuluy ngulang deui ka lemurna. Tug nepikeun kabogaan anak jeung pamajikan. Teu kawas Ki Barong. Anu nepi ka ayeuna masih keneh resep ngagugulukeun kanu kararitu. Teu dilapok kadenge kisah benih nyarita ka tua kampung. Baruk teh Ki Barongnya tua kampung anu jadi kekedugna eta garong teh. Ceuk kisah benih nanya ka tua kampung. Nya ari ceuk beja mah kisah benih
nari kesabeni. Wow, jeung eta jalma nu ngaranna Ki Barong. Tema tua kampung balik nanya ka Ki Sabeni. Nya puguh apal mah. Sabab baheula kung disabaguran jeung kuring eta jalma teh tua kampung. Malah malain jeung Ki Barong hungkul harita teh. Ki Martobi pon kitu deui Ki Juned. Sarua ada di dinya harita we. Tema Ki Sabeni. Kutaan teh kitu nya Ki Sabeni. Tasugan we atuh ari kitu mah. Lamun sok kete mah maranehna ngararanjah ka ieu lemur. Bisa dielingan ku Ki Sabeni. Ora ulah ngaganggu we gitu ka ieu lemur teh. Sing boga rasa karunya. Ceuk tua kampung. Nya sugan we. Lamun nya mah barang ngaranjah ka ieu lemur. Ku kuring bakal diomongan meureun tua kampung. Tema Ki Sabeni. Oh nya nuhun we lamun kitu mah Ki Sabeni. Sabab sacara henteu langsung ieu teh kuring ge salaku pangurus ngarepkeun pisan kana bantuan ti Ki Sabeni teh. Sangkan bisa nuntaskeun kana ieu sakabeh masalah anu aya keur di ngarepan ku urang. Tah kitu meureun Ki Sabeni. Tema tua kampung. Nya kan we sugan atuh tua kampung. Jeung kuring manehna bisa panggih. Tangke ku kuring rek dialingan berenang Ki Barongna. Tema Ki Sabeni. Geus kitu mah sakabeh pabadamian anu area di eta lemur dianggap rengse atau warga anu dina waktu harita marilung-ariung di eta tempat kabeh ge marulang deui ka imahna sewang-sewangan. Pon kitu Ki Sabeni. Sarua mana oge balik deui ka imahna. Sabab keur boga pagawean cenah di imah. Bacapkeun ayeuna Ki Sabeni. Geus mana nepi ka hareupeun buruan imahna. Saloyong Ki Sabeni nyampeurkeun ka tepas imah. Gek mana diuk dina kursi anu aya di dinya. Gledoug nyeuneut heula pipah cangklongna. Anu geus meunang ngadedelan ku bako. Teu lila ti harita kurunyu pamajikanna nyampeurkeun ka dinya. Jeung moal cai teh manis kituna teh kana bako. Gek diuk disagigireun menjadi salakina. Bari ngasongkeun cai ka Ki Sabeni. Bapana sok tah caina di leuit heula. Ceuk ibu Sarwena anu jadi pamajikanna Ki Sabeni. Nya ibuna. Keun we heula tuna dirinya. Tema Ki Sabeni. Sanesna tos aya naon nome diulem ka balai desa teh bapana? Ceuk ibu Sarwena nanya ka menjadi salakina. Kieu ibuna. Pieu teh tua kampung jeung pangurus lemur anu sejenna nyawalakeun keur masalah keamanan anu aya di lemur urang. Sabab dari ka lemur batur mah geus loba deui garong cenah mabejana. Nya sing horeng ari ka gedugna teh. Tadi mah ceuk tua kampung Ki Barong cenah. Anu baheula geus kungsi di sabaguron baturna bapa. Tah kitu ibuna. Tema Ki Sabeni. Kutaan teh tilas rencang sapaguron bapana. Dugi ka kituna tuh bapana. Ceuk ibu Sarwena. Nya ibuna. Tapi dah kabeh oge aya kangaran guru mah nu ngajarkeun ka muridna nitah teh bener. Ari lain guruna anu teu regejeug mah. Nganyari eta mah balik dewe meureun kana pribadina sewang-sewangan. Buktina we bapa mah alhamdulillah geuningan. Teu kabawa ku sakaba-kaba. Tema Ki Sabeni. Pamitos kieu bade kumaha bapana? Ceuk ibu Sarwena nanya deui ka Ki Sabeni. Heunya teu kumaha. Lamun seuk teh mah Ki Barong nepi ka ngararanjahna ka ieu lemur. Heuk teh pareng dipanggihkeun jeung bapa.
Nya beunang sacikerena. Ku bapa gerek di omongan heula manehna. Sababna da hade goreng oge urut babaturan atuh. Cenah eta merek narima atau rek moal mah. Nya karek kumaha engke we bapa oge. Sabab lain kunaon ibuna. Sabab geus jadi kewajiban bapa kapanan. Pikeun ngajaga kana keamanan ieu lembur. Jeung ngabarantas kana sakabeh kabatilan teh. Tah kitu ibuna. Tema kisah benih. Muhunnya sahe pami kitu mah bapana. Nanging kahade ari ti ibu mah. Bapana oge kedah hati-hati ulah bade kagabah. Cek ibu Sarwena. Nyanya tuh ibuna. Tang tuh bapa oge baris hati-hati. Mari kagabah. Temal kisah benih. Nya sae pami kitu mah. Janten ka ibuna oge teu matak harewang teuing. Cek ibu Sarwena. Lain nari anak urang kamana ibuna. Cek kisah benih nanyakeun menjadi anakna ka mamajikanna. Nemeh mah aya di ngona. Latara ka mamana tuh ari si Nyai mah. Temal ibu Sarwena. Nya kajeun ari aya mah. Bapa mah ieu teh rek tuluy ngomekeun kanang hayam heula ibuna. Cek kisah benih bari cangkat tina diukna. Muhun mangga bilih bade damal deui mah bapana. Temal ibu Sarwena. Geus kitu mah kisah benih tuluy ngaleos jadinya. Lempang mur ka satukangeun imahna. Rek ngadaon ngomean heula kanang hayam. Ari ibu Sarwena manehna mangaleos ka pawon. Mulikeun deui hanca pagaweanana anu tadi katunda. Barasunda mungsaki heula jagarapan dongeng dina jejer carios pusaka gaib bagian anu kaopat. Insyaallah bagian anu ka-5 kumang sejadi hajengkeun deui dina waktos anu sami manawi daya pamangan baraya. Mangaturkeun nuhun kana sagala piparatosanana. Mang saja pamit ka Barasunda oge nyengkeun diapunten milih wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Taufik wa hidayah. Permios.